Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing mitra sadaya. Tepang deui sareng sim kuring pundean pikanabila dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapidangukeun nyaeta Bapak Sandi manggihan kanyamanan dina dunya pariwisata. Bapak Sandi saurang anu mika cinta kana wisata ngabagikeun ka sim kuring ngeunaan minatna pikeun ngajalajah tempat wisata anu dipikaresep. Bapak Sandi ngungkapkeun yen aya sababaraha hal anu ngajadikeun anjeunna pikeun ngajalajah tujuan wisata. Ngeunaan jenis pariwisata anu dipikaresep, anjeunna resep pisan jalan-jalan. Jenis pariwisata anu ngagabungkeun jalan-jalan jeung neangan oleh-oleh khas ti unggal tempat. Nurutkeun anjeunna, eta cara sampurna keur ngajalajah budaya jeung kaendahan alam bari ngahasilkeun kenangan anu berharga. Tujuan wisata impian anjeunna nyaeta Yogyakarta. Nurutkeun anjeunna, Yogyakarta teh kota anu beunghar ku budaya, sajarah jeung kaendahan alam. Anjeunna hoyong ngajalajah unggal sudut kota Yogyakarta. Bapak Sandi oge ngungkapkeun yen anjeunna leuwih resep nganjang ka tujuan wisata di akhir minggu. Hal ieu mere anjeunna cukup waktu luang pikeun ngarasakeun perjalanan tanpa kudu hariwang ngeunaan pagawean sapopoena. Anjeunna resep kana dunya pariwisata sabab pariwisata masihan kasempetan pikeun ngalegaan wawasan jeung pangalaman ngeunaan budaya jeung kaendahan alam. Salian ti eta, anjeunna oge ngaku yen pariwisata bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Pikeun anjeunna bisa ngahasilkeun artos bari ngarasakeun liburan mangrupakeun impian jadi kanyataan. Tungtungna, anjeunna ngabagi kumaha carana mayunan tantangan salami perjalanan anjeunna. Kuncina nyaeta tetep ati-ati jeung tenang tur fokus. Anjeunna sok nyiapkeun diri sateu acan angkat jeung teras-terasan nuturkeun aturan keamanan anu berlaku. Pikeun anjeunna ngajaga pikiran anu fokus jeung tenang mangrupakeun kunci pikeun ngatasi sagala tantangan anu bakal timbul salami perjalanan. Pamirsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Sim kuring pundean pikanabila, seja amit mungkur, amit mundur. Nadahapunten dina sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.